Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa Wilujeng Sumping, Wilujeng Tepang Deui sareng Simkuring Irfan Safrudin sareng abdi Wardah Aulia Fauzia dina channel The Budak Bager. Hatur nuhun. Satu acana mangga kanu teu acan subscribe di haturan kanggo subscribe-nya kanggo subrek gitu. Subrek. Di haturan rojongan anaknya hatur nuhun kalawan di subscribe. Dina video ayeuna janten orang diajar bahasa Sunda deui gitu ku cara maca carpon. Carpon kan bahasa Sunda. Bahasa Sundanya carpon. Bahasa Sunda. Nah, carpon teh carita pondok gitu. Ya, tah ayeuna urang maca carpon anu judulna teh ieu tah. Coba. Sasakala Situ Patenggang. Nah, Sasakala Situ Patenggang eta judulna. Tah ari sasakala teh naon? Gak tahu. Tah ini orang ngebahas heula tina judulna nya. Sasakala teh nyaeta carita asal usul. Asal usul Situ Patenggang. Jadi artina teh Sasakala Situ Patenggang teh asal usul Situ Patenggang gitu. Ari Situ Patenggang mah tangtos uninga atuh. Situ Patenggang teh nyaeta situ nu aya di Patenggang. di Bandung. Maaf neng lemot. Nu aya di Bandung kan orang tos seberapa kali kadinya ka Situ Patenggang anu ayeuna mah komo aya nanti glamping lakeside teh anu aya parahu nu gede teh gini. Kan udah ke situ. Sok ayeuna dibaca mangga. Situ Patenggang ayana di Kacamatan Rancabali, Kabupaten Bandung Selatan, kurang leuwih 40 km ti kota Bandung. Loba oge anu nyebut di Ciwidey. Situ ieu aya di 1600 meter di luhur permukaan laut. Ari ieu mah kahartosnya ieu mah kalimat-kalimatna. Nya. Tah biasana dina carita atau dina tulisan bahasa karya sastra Sunda teh sok aya kecap-kecap anu nonnya anu aheng. Apa itu aheng? Aheng teh aneh. Aneh teh cek urang gitunya sabab jarang manggih gitunya, jarang mendakan karena eta kecap janten urang teh ngarasa aneh gitu ari ieu naon kecap naon hartina. Nah biasana kitu dina karya sastra atau tulisan bahasa Sunda gitu. Tadi tidinya orang diajar gitu naon makna atau hartos tina eta kecap biasana gitu. Tah lamun keneng dina maoskeun carpon ieu mendakan kecap anu teu kahartos tiasa di stop heula gitu orang non istilahna pedar gitu nya. Oke. Sok mangga dilajeng. Aya anu ngalandi Situ Patenggang da meureun asa genah kitu kadengena padahal cenah anu asli namah katelahna Patengan tina asal kecap pateang-teangan. Tapi deui aya kaol sejen anu nyebutkeun yen kecap Patenggang oge bisa jadi bener sabab baheula dina abad 13 nyaeta dina zaman Karajaan Sunda ieu situ teh katelahna Mahaganggeng Panenggang. Panenggang. Oh, Panenggang. Terus atawa lamun ditarajamahkeun sajalantrahna mah hartina tempat anu nenggang tempat anu nenggang tapi kaawaskeun atawa kabireunggeuh ti ditu ti dieu. Tah, karti teu.
Kaharti teu maksudna naon. Tapi deui aya kao tak kieu ti deui tah. Aya nu ngalani situ Patenggang. Neng anu teu ngartina teh anu ganggeng eta nu Abi ganggeng ge eta mah panenggang. teu ngarti ganggeng panenggang. Tak jadi tapi orang coba orang baca heula. Cenah aya kawal ngarti teu naon? Kawal cenah anu nyebutkeun Patenggang oge bisa jadi bener sabab baheula dina abad 13 nyaeta zaman Karajaan Sunda ieu teh katelahna maha ganggeng panenggang. Siga nama ieu teh istilah ganggeng panenggang teh. Tah cenah lamun diterjemahkeun, ditarajamahkeun sajalantrahna cenah maksudna mah eta teh diterjemahkan dengan kata perkatanya, diterjemahkan dengan arti sebenarnya gitu mun cek bahasa Indonesia nama. Tempat anu nenggang teh jadi pajauh tempat anu nenggang tapi kaawaskeun atawa kabireungeuh ti ditu ti dieu. Jadi tempatna teh antara hiji tempat ka tempat nu lainna teh pajauh gitu nih. Antara ti dieu misalkan di dieu jeung ti teh pajauh tapi masih kaawaskeun, masih katingali. Baka tingku lega jadi pajauh tapi masih katingali gitu. Ti dieu ka dieu teh ti ditu ti dieu teh jadi ti dieu bisa katingali ka dieu, ti dieu bisa ningali ka dieu gitu. Jadi intina mah tempat anu lega tapi masih bisa katingali. Nah, gitu meureunnan. Sigana mah kitu nya. Sok we anu misalkeun anu langkung uninga naon hartosa mangga diserat dina komentarnya. Nah, gitu. Nah, jadi kaawaskeun teh katingali katempo. Nah, sok lajeng Mana ayeuna? teh tina Panenggang. Gitu we. Panenggang oge harti tapel wates. Tapel. Oh tapel. Tapel wates sabab hartina dina zaman Karajaan Sunda. Ieu situ jadi tapel wates antara Karajaan Sunda Kulon jeung Karajaan Sunda Wetan. Situ Patenggang mimiti dipake tempat dumuk ti abad 7 keneh. Nyaeta sawaktu ieu talaga kaereuh Kaereh. kaereh ka Karajaan Tarumanegara. Kaereh. Aduh naon nya? Tapel naon? Tapel wates. Oh tapel naon? Tapel wates teh bates. Oh, Bates bates. jadi Panenggang teh artina bisa oge tapel wates. Jadi bates antara Karajaan Sunda Kulon jeung Karajaan Sunda Wetan. Gitu. Gitu. Jadi kieu situ Patenggang mimiti dipake tempat dumuk. Tempat dumuk teh artina panyicingan, cicing. Di tempatan di abad 7. Nyaeta wasa waktu ieu talaga kaereh ka Karajaan. Oh berarti termasuk meureun nya tamun tina ditingali tina konteks kalimat nama kaereh teh jadi naon nya masuk ki sigana mah masuk ka Karajaan Tarumanegara. Kayak orang tempo dina kamus naon artina kaereh. Mangga anu udinga kaereh. Sawaktu ieu talaga kaereh ka kaereh nya sigana mah termasuk ke Kerajaan Tarumanegara. Meureun. Kitu pangintennya. Ah sok mangga dilajeng. Harita katelahna talaga Catri Pamulang. Hartina talaga anu baranang ku bentang. Dina ieu buku versi sejen ngeunaan sasakala situ Patenggang nya rek nyaritakeun zaman abad 7 teh ya. Aya nu kalimat nu kecap atau kata yang tidak dimengerti. Catri apa bicatri? Mana? Talaga Catri. Eta mah ngaran. Nama itu mah. Jadi harita teh terkenalna Telaga Catri Pamulang. Duka naon tah hartina? Enggak. Oh eta hartina kieu cenah hartina talaga anu baranang ku bentang. Baranang naon apa teh? Baranang ku bentang. Oh, Caang. Caang. Caang jadi bercahaya gitu. lanjut ya.
Situ Patenggang dina zaman Belanda geus biasa dipakai tempat niisna para panggung Belanda. Tuan kontrak enteh tuan kontrak geus biasa ngahening selang-selang dina kasibukan gawe. Jadi inti nama jadi baheula teh dipake niis, dipake istirahat tuan kontrak teh. Di numbog juragan teh. Kebon teh kan di Ciwidey mah aya kebon teh. Jadi selang-selang dina kasibukan gawena jadi niis teh artina refresh. Niis gitu istirahat. Da enakeun pandi dinya mah. Kiwari Situ Patenggang beuki haneuteun dipake objek wisata anu loba didaregdeg ti mana mendi. Saban poe pere jalma teu weleh ngadegdeg keur mah disabudeureunana loba tempat piknik. Nah, jadi kiwari Patenggang teh beuki haneuteun dipake objek wisata anu loba didaregdeg ti mana mendi. Saban poe pere jalma teu boleh ngadegdeg keur mah sabudeureunana loba tempat piknik gitu. Jadi didaregdeg teh didatangan ti mana mendi nu daratang. Nya keur mah ayeuna teh di Ciwidey tos seueur pisan tempat wisata gitu. Cenah cek carita di ieu situ kungsi aya carita nu dipercaya jadi sasakalana ieu situ kaasup batu cinta. Nah, jadi ayeuna orang asup kana carita sasakalana atau napi dongeng. Cinta mibanda kakuatan nurohaka. Cinta merelukkeun perjuangan jeung pangorbanan. Kalayan disorang ku hate anu ikhlas. Najan dipisahkeun ku anggangna tempat, tapi ku cinta mah mo burung jauh di jugjug anggang di teang. Asa ini sering denger ini mah. Nah, tak ayeuna masuk kana cerita nama jadi ya ieu mulai banyak kata-kata yang mengandung nilai sastra Sundanya. Cinta mibanda itu mengandung. Mibanda tuh mempunyai cinta mempunyai kekuatan yang besar. Rohaka teh. Memerlukan cinta merlukeun perjuangan jeung pengorbanan. Kalayan disorang ku hate nu ikhlas. Disorang teh jadi dijalani. Najan dipisahkeun anggangna tempat, tapi ku cinta mah mau burung. Jauh di jugjug anggang di teang tah. Ieu kata-katana kayak ayak paribasana tah. Mau burung teh moal, itu maksudnya mah moal burung. Jauh di jugjug anggang di teang. Arti teu? Moal burung teh artinya di dinya mun dina basa Sunda mah burung teh teu jadi artina teh. Batal. Dina konteks ieu moal burung teh jadi eta teh kata-kata atau frase dina basa Sunda anu maknana teh kuat. Moal burung teh artina pasti terjadi. Kan burung dina basa Sunda teh dina konteks ieu burung teh lain manuk, lain burung. Teu jadi. Aya istilah kieu lurah burung. Apa teh? Dina basa Sunda aya istilah lurah burung. Nah, maksudna aya calon lurah teu jadi kapilih. Disebutna teh lurah burung. Eta ge abi apa ti si mama. Cenah eta mah lurah burung. Naon lurah burung teh mah? Lurah teu jadi cenah. Gitu. Jadi burung didinya maksudna teh teu jadi atau batal. Nah, jadi dina ieu tapi ku cinta mah moal burung jauh di jugjug anggang di teang cenah. Tetapi dengan cinta mah moal henteu. Gitu istilahna mah. Kumaha konteks kalimat? Moal henteu jadina teh pasti terjadi gitu istilahna mah. Lamun dina diterjemahkeun secara istilahna mah pasti terjadi. Jauh di jugjug
anggang di teang. Jadi sejauh apapun pasti dicari gitu. Muncul bahasa Indonesia nama tah. Ki Santang jeung Dewi Rengganis anu ngawiru cinta munggaran hiji mangsa manggih cocoba kudu paturai paanggang tineng. Sanaos kitu ari ati papada ati mah teu weleh cumantel peureum kadeuleu beunta karasa anu akhirna ngajurung duanana pikeun maluruh laratan sewang-sewangan. Sewang-sewangan teh masing-masing. Ya, sewang-sewangan. Neng mah bisa saewang-saewang. Saewang. Dewi Rengganis maluruh laratan Ki Santang. Pon pila lagi sabalikna pateangan-teangan. Tug dugi kanyaliksik ka tepis wiring. Ngerti tuh tanawan. Jadi kieu Ki Santang jeung Dewi Rengganis nu ngawiru cinta munggaran. Ngawiru teh teu ngarti tah naon ngawiru, tapi lamun tina konteks nama jadi aya Ki Santang ya jeung Dewi Rengganis itu menjalin cinta istilah nama. Tah hiji mangsa manggih cocoba. Kudu paturai paanggang tineng. Paturai paanggang tineng teh terpisah. Sanaos kitu ari ati papada ati mah teu boleh cumantel. Jadi hatinya itu selalu teu weleh teh selalu cumantel teh kieu tah. Jadi istilahnya selalu terikat, selalu terkait gitu. Istilah mah selalu terikat umeureunana gitu. Peureum kadeuleu beunta karasa cek istilah nama anu akhirna ngajurung duanana pikeun maluruh laratan sewang-sewangan. Jadi karena saling merindu, jadi dua-duanya tuh saling menyusuri laratan sewang-sewangan. Jadi menyusuri keberadaan masing-masing. Tah cenah Dewi Rengganis maluruh laratan Ki Santang, pon pila lagi sabalikna. Pun demikian. Jadi saling mencari gitu. Tug dugi ka nyaliksik ka tepis wiring. Nyaliksik teh mun ning sok aya ning nyaliksik. Nyaliksik apa? Nah, jadi nyaliksik teh naon ya neangan sampai dicapa gitu istilah nama ka tepis wiring sampai ka pasisian istilah nama. Cunduk waktu ninggang mangsa antukna Dewi Rengganis sareng Ki Santang teburung patepung lawung paamprok jonghok di hiji tempat kalayan disaksian ku hiji batu gede anu kiwari katelahna batu cinta. Tah gitu. Sok terus. Jungjunan buah ati di pawenangan nyanggakeun raga katineng anu ngancik dina asmara jisim abdi teh parantos apruk-aprukan maluruh laratan salira nanging ikhlas ridho dugi ka ayeuna urang tiasa patepang di barung hate kebek kabagjaan. Kitu saur Dewi Rengganis. Dedeh teuing geulis akang oge apan salami ieu teh lumampah tanpa tujuan. Estuning nuturkeun inung suku teh sanes bobohongan. Demi anu diseja taya deui iwa ti patepang sareng salira. Kiwari akang kacida bungahna, bungah kagiri-giri wireh urang patepung di tempat walar Ki Santang. Gitu ya bacanya. Kagok di kalau bahasa Sunda mah. Lamun carita, lamun gaya nyarita mah kitu. Dewi Rengganis sareng Ki Santang silih cacapkeun kasono di luhur batu gede, batu cinta. Salajengna Ki Santang ngedalkeun pamaksudanana pikeun nyandingkeun Dewi Rengganis. Tangtos bae Dewi Rengganis henteu nampik. Sasat tos jadi cita-citana ti kapungkur. Kilang kitu Dewi Rengganis aya panuhun ka Ki Santang. Cunduk waktu ninggang mangsa. Nya eta mah istilah, jadi istilah teh ya sudah tiba waktunya mencek orang Sunda. Antukna tuh akhirnya. Akibatnya. Tepung lawung amprok jonghok. Bertemu. Eta teh eta mah paribasa mun cek orang cek bahasa Sunda nama.
Jadi Kisantang ngedalkeun apa tuh naon artina? Ngedalkeun teh mengutarakan. Jadi Kisantang mengutarakan maksudnya untuk pikeun nyandingkeun, jadi istilah nama mau memperistri, mempersunting. Tangtos bae Dewi Rengganis henteu nampik, henteu nolak, nampik teh nolak. Sasat tos jadi cita-cita. Nah eta puh tos puguh gitu. Puguh eta teh geus jadi cita-citana da meureun sarua pada bogoheunana gitu. Dewi Rengganis aya panuhun teh permintaan. Tah coba bacakeun anu bagian cek Dewi Rengganis. Manawi teu kaabotan jisim abdi teh gaduh kahoyong cek Dewi Rengganis. Mangga geulis hoyong naon bae moal burung ditarekahan. Pikeun ngabuktikeun cinta akang ka salira. Tembal Kisantang tarok tok tok. Dung. Abi mah kan sok nonton wayangnya. Jadi nanti gaya carita dalang gitu. Duh junjunan buah hate jisim abdi teh hoyong dipangdamelkeun situ sareng parahuna kanggo urang duaan lalayaran. Situ Sumuhun junjunan gitu kan. Jadi Sumangga ku akang dipangdamelkeun. Akang ikhlas. Tangtos bae geulis bujeng hingga ukur situ. Dalah dipiwarang ngadamel laut oge. Tangtos akang bakal narekahan sakamampuh akang. Hatur nuhun akang aji. Tah gitu. Ini kan ngikutin alam. Bener emang kudu gitu jadi resep. Maksudnya Ngadongeng. kocap Kisantang anu katelah mibanda kasaktian langsung ngetrukeun sakur pangabisana. Kisantang nenjrag lelemah dibarung ku kakuatan anu rohaka. Bumi inggeng sarta cai nyusu ngaburial. Cai nyusu eta patempatan tug dugi ka jadi situ. Teu hilap Kisantang oge ngadamel parahu kanggo lalayaran. Tah. Abi aya ye. Kocap teh naon nya? Naon nya? Aduh. Sok mangga anu ngartos. Naon tah? Kocap. Seterusnya meureunnya selanjutnya gitu. Tah aya ieu nenjrag. Nenjrag teh gitu tah. Gitu tah. Naon ieu teh? Dibarengan. Oh, dibarengan. Nenjrag teh menghentakkan. Nah, menghentakkan kaki. Bumi inggeng teh oyag. Kan dikitu-kitu tah dihentak dan di naon sih dihentaknya gitu tah, ditincakan. Jadi kan si bumi teh oyag. Terus cai nyusu ngaburia teh kan aya kan ciburia gini. Tah ngaburia itu keluar. Terus nepi ka keluar cai, nepi ka akhirnya si cai teh ngalobaan. Jadi we situ itu caritana teh. Sabada Kisantang tiasa nohonan pamundut Dewi Rengganis, tangtos bae Dewi Rengganis oge henteu sulaya kana jangjina. Kisantang sareng Dewi Rengganis maheutkeun janji mengkeut cinta ku pertikahan. Tah gitu. Kiwari Situ Patenggang kakoncara minangka salah sahiji tujuan wisata Jawa Barat. Naha bet katelah Patenggang? Taya nu terang secara pasti. Da anu eces mah kawitna tina patengan. Maksad patengan teh nyandak tina lalampahan Kisantang sareng Dewi Rengganis anu silih teangan atanapi pateang-teangan. Demi parahu anu didamel ku Kisantang teh kiwari ngajanggelek. Jadi hiji pulo anu parenahna di satengahing situ. Eta pulo teh kiwari dinamian Pulo Asmara. Tangtos nyandak tina asal muasal parahu anu dianggo ngumbar asmara ku Dewi Rengganis sareng Kisantang. Dumasar tina eta legenda kiwari
tumubuh kepercayaan atanapi mitos di sebagian masyarakat. Utama mah aya anu ngaduh pamadegan yen sing saha bae anu nuju papacangan bakal lana hubunganana. Pamila layaran di situ Patenggang ku ayana eta mitos seueur anu wisata ka situ Patenggang teh disarangan ku bebenena sewang-sewangan. Tah kitu eta carita sasakala situ Patenggang. Tak ieu dina 3 paragraf ieu aya kecap anu teu kahartos. Kakoncara Minangka. Kakoncara teh terkenal. Jadi kiwari ayeuna situ Patenggang teh kakoncara Terkenal. menjadi salah satu kakoncara menjadi salah satu tujuan wisata gitu. Tah aya deui ya dinu ieu ngajang gelek teh Ngajang gelek. teu ngarti euy. Naon kakaramanggih nya istilah meureun jadi gitu kiwari ngajang gelek. Mun dina konteks sama ya jadi we gitu. Berubah jadi hiji pulo meureunan. Kayak orang telepon kamus naon. Nah, iya terus tengah satengah hing teh di tengah teh dina paragraf terakhir dumasar teh berdasarkan kimari tumbuh kepercayaan atau mitos di sebagian masyarakat. Nah utama anu agaduh pamadegan yen tadi kan yen teh bahwa sing saha wae anu nuju papacangan yang papacangan teh berpasangan bakalana teh hubunganana pamila layaran di situ Patenggang lamun berlayar di danau Patenggang ku ayana eta mitos seueur anu wisata ka situ Patenggang. Nah Patenggang teh disarengan ku bebenena sewang-sewangan bebenena apa teh tah kitu pamirsa carita ngeunaan sasakalana situ Patenggang. Kiwari eta tos kakoncara ka mana-mana kakoncara teh sudah terkenal. Tidak nyan moal bireuk deui situ Patenggang eta danau yang sangat terkenal di Bandung Selatan gitu. Ya pokoknya amun ka Bandung ke daerah Ciwidey pasti eta mah tujuan anu wajib salah satu destinasi pariwisata yang wajib dikunjungi apabila teman-teman nyaba ke Bandung gitu berwisata ke Bandung. Tah cekapnya lumayan ieu videona rada panjang. Mudah-mudahan aya manfaatna gitu nya kanggo orang diajar bahasa Sunda oge diajar sasakala atanapi dongeng carita rakyat di Bandung khususna gitu. Nya teras hapunten bilih seueur kalepatan sareng kakirangan da sami abdi oge Belajar. sami-sami masih diajar gitu. Nah justru ku ayana ieu video teh anu nongton gitunya anu lalajo sareng abdi sadayana urang diajar sasarengan upami ti pamiarsa sadayana anu langkung uninga mangga di tadi kan abdi oge seueur naon kecap-kecap anu teu acan terangnya anu nembe mendak gitu. Ieu naon kecapna da jarang dianggo gitu. Jarang dianggo, jarang kapendak jadi masih naon ieu teh hartosna gitu. Mun kedah ningal kamus nah mangga di komen gitunya di orang supados abdi oge tiasa diajar oh ternyata ieu hartina teh kayak gitu. Tah jadi hapunten jadi seueur kakirangan sareng kalapatan. Tah sareng hatur nuhun oge parantos kersa nongton atanapi lalajo kana ieu video gitunya mudah-mudahan aya manfaatna. Oke pamungkas ti abdi ti urang duaan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.